Cilok ayam. Cilok ayam. Rasa geprek, mohon. Rasa ayam geprek. Rasa ayam geprek. Wah, terbaru juga namanya. Oh, sering ka dieu. Sana sih ya wat aya cilok geprek segala yang terbaru yang keluaran anak. Mohon ya. Atos 3.000 ieu cilok heuna. Kasih ojakkeun. Balik mana? Tiasa tiktokan. TikTokan mah teu acan tiasa. Ngartos teu tiasa. Oh, TikTokan mah teu acan tiasa. Tiasa. Mohon wios. Soal nama seueur pamegat karasep na TikTok mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Dimanapun kalian semuanya berada, semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, digampangkan rezekinya, dilancarkan usahanya. Kali ini saya sedang berada di Kampung Cipetir, Desa Cukangkawung, Kecamatan Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya. Seperti biasa kawan-kawan, saya sekarang masih diantar sama Kang Agus, yang mana akan meneruskan perjalanan untuk berpetualang menelusuri perkampungan ataupun juga pedesaan. Pokoknya ikuti saja perjalanan saya sampai dengan selesai. Dan menurut informasi kawan-kawan ya, jadi di sebelah sana itu ada satu curug ya, yang mana curug itu memang sangat mantap. Di mana ibu? Nah geningan naon eta daun hui? Oh, Kang Olauk mana teh bade diplakeun deui. Mohon. Nya lira? Mangga. Aduh. Ya teh bade dicanek wih kitu ka bumi. Mana teh? Iya teh. Ini kabalongkeun tadi. Oh, di kabalongkeun langsung. Di palih mana balongna teh? Dia kali dia. Oh. Ini tungtung lemur kali. Mohon. Wih, mantap. Jika nama mantep arageng laukna jadi parabuk ya mah nya. Laukna nu ini lem. Mohon. Wih, mah raoseun aya di dieu nya. Ngageuleudeg cai na sawahna subur masyaallah. Kaleresan nuju kot. Sasapi artoseun. Justru ieu tipi artoseun ibu tuh. Hararejo kieu. Harejo parena caina subur. Masya Allah. Ya teh namina teh Kampung Cipetir teh sanes. Kampung Cipetir. Alhamdulillah kawan-kawan ya. Jadi di lokasi kampung sini mah memang subur sekali ibunya. Ya cai teh selang ieu teh
Caina teh kabarumi juga teh. Nuhun, kabarumi. Yang ka itu ka ujung. Oh, Masya Allah. Jalana tos sae kapalih dia mah. Nyakene itu. Oh iya teh kene. Oh, ternyata ini teh baru kawan-kawan ya. Mantap tuh. Wah, iya caim. Kayak ari ieu cai di kamaranakeun sami ieu teh ka bumi-bumi. Kabumi ka pasaran. Oh, iya teh deui. Oh, jadi di sini mah selang teh bat-bat kawan-kawan ya. Jadi ini teh pengambilan air yang dibawa ke rumah masing-masing. Oh, Masya Allah. Ari di dia upami magawe sawahna gitu di traktor atau tapi ku sapi. Dipacul, ibaratnya kan dipacul gitu. Oh, dipacul mah. Dia kayak campur ya. Oh, khusus. Oh, jadi di sini mah tidak menggunakan traktor kawan-kawan, menggunakan cangkul saja. Emang mendingan ya dipacul ibu dak. Jantan cenah sok sae kana parena. Harus di mesin. Kan mesin ada RI. Mohon. Ya, caina Masya Allah. Oh, caketan bumi PRT. Nah, dan coba lihat kawan-kawan ya. Wah, langsung iya mah dialungkeun. Langsung dialungkeun ya. Dan ini pos kamling ya. Eta kasih budakkeun. Cela naon ieu teh Kang? Cilok. Cilok. Cilok naon? Cilok ayam. Cilok ayam. Rasa geprek. Rasa ayam geprek. Rasa ayam geprek. Wah, terbaru juga namanya. Oh, sering ka dieu. Oh, sering. Langganan ieu teh. Sana sih wat aya cilok geprek segala yang terbaru yang keluaranana. Mohon ya ta. Nah, lembangna cilok ayam. Terus berapa tahun Kang? Abi di dieu ti corona we tos. Icalan cilok ieu teh. Wah, seueur oge ieu peminatna nya si ibu-ibu. SD sekolah ka dieu kampung. Ini kan nuju libur sekolahna. Kana teh. 4 dinten libur. Kanganan kena guru. Iya, Pak Guru. Neng Putri Oh. ya. Sami. Ya Neng Rosi ya. Sabaraha hijina teh teh? 500-an. 500-an. Wah, murah meriah ieu mah nya. Teuing amang Awi saya nama Acina. Ali teuing cenah. Acina awis ya teh. Acina awisnya. Jak ya. Heeh. Nuju Sagala mahal. segala mahal. Aing ngajual hese ditaikeun nya. Muhun ayeuna teh. atos 3.000 iya yeuh. Sade teh. Sok. Neng sabaraha? Aman kumaha ini? Wah. Eta samoana panginten nya? Nyocok panginten teh. Wah, sambal telenyeng eta mah. Sambal telenyeng heula. Asli. Asli. Bade nih bade. Alim. Dan hampir setiap rumah di sini mah mempunyai empang kawan-kawan. Tuh. Wih, mantap. Dan kayunya pun juga kawan-kawan di sini tuh lumayan cukup besar-besar ya. Tuh. Junaon, Mak? Emang? Junaon? Tuh moal saal. Dan ternyata ini teh lagi jemur padi kawan-kawan ya. Ma, mau di mana, Ma?
kalian berat. Searting mak berat. Buku tadi tanah cak kepada dari tadinya. Oh, pasabara uihan. Nembayan aja ada nembayan. Tadi nawe. Masya Allah ya. Mau itu Wah, mana ya teh? Bade amengan, damang. Alhamdulillah. Milarian parawan. Hah? Milarian parawan. Palawan kayak pala. Teu aya di dieu mah nya. Aya ngan hararaba palawanana. Mesa uihan mak, nyenak suluh teh. Mohon tadi dinya teh hiji deui. Ti hanap. Mohon tadi naik ka. Oh, Tah moh. dina. Di sana ka dieu. Bumi teh di dieu mah. Mohon di tomat. Oh, geuning tebih keneh. Dan saya teh penasaran ya, yang katanya di sini teh ada curug dan suara ngaguruhnya mah sudah terdengar kawan-kawan ya. Jadi si curugnya ini di bawah sana. Wih mantap, coba lihat kawan-kawan, Masya Allah. Jadi curugnya ini lumayan cukup tinggi kawan-kawan ya. Dan bisa juga untuk mandi di handap tuh. Di bawahnya itu ada lokasi untuk renang, lumayan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat luar biasa kawan-kawan tuh. Ari teh namina teh curug naon, Kang? Oh iya namanya curug bayi ya. Curug bayi. Ya curug bayi. Oh, jadi kata Kang Agus ini teh namanya teh curug bayi. Bayi ya. Seueur nu berkunjung ka dieu. Pami berkunjung alhamdulillah ngalangkung. Besok aya ngalangkung sabarininga. Ngalangkung gitu. Soalnya kan ya akses jalan. Mohon. Ari mak iya sakiatannya nak suluh. Bakat kepaksa we. Tos sabara uihan ya teh mak dua. Eta geus dua dan nembe atuh setengah 11. Namanya dua uihan. Dan ini teh seperti nama jemuran sale kawan-kawan ya. Iya cau naon mah ya? Cau gimluk. Cau gimluk. Ternyata geuning kahujanan wae ka anteu kapoe dan eta jadi saya kata ieu teh. Mohon. Dipoe we kumaha di dieu. Kana bade digoreng. Atas garing mah digoreng pangan. Dan kita coba untuk naik ke atas sini ya. Dan ini merupakan rumah yang paling ujung. Yang nampak ini teh paling atas ya kawan-kawan. Tuh. Masya Allah, jadi di sini teh benar-benar ada rumah. Assalamualaikum, menuju naon ieu teh? Manawi teh aya bumi pelihan dia teh Ibu. Raoseun tis. Ieu teh panginten di kampung ieu mah anu paling ujung lah Ibu nya. Dan adem ya. Dan meskipun ini teh paling atas, letaknya ini teh di pegunungan, tapi anehna teh ieu mah caina masih curcor wae Ibunya.
cairna teh curcor aneh di dieu teh makanya ieu teh pangluhur Ibu nya. Kayak sumberna paling mana ieu teh dia? Oh iya teh. Ieu mah hiji-hiji na ieu di dieu. Hiji nak da ka ditu mah kebun. Oh kebun apa di ditu mah? Kayak ka seberangna ka ditu aya deui. Oh aya deui ieu teh. Perkampungan cuman benten kampung. Benten kampung. Aduh. Assalamualaikum. Mani raos jeung mani ngararumpul kieu nya. Wah, topina mani sae. Ieu teh nujunan diajar ya teh. Iya mah. Belajar menggambar. Tos sekolah ieu teh. Tos. Oh, PAUD. Sabaraha tahun ini suaranya? Opat langkung. Oh, 4 langkung ya. Ya, Raina. Oh, sanes sih mah. Oh, iya mah manawi teh. Murang kali teteh rai raka gitu. Hampir-hampir mirip. Dan sekarang kita mulai turun ke area pesawahannya kawan-kawan. Dan ini baru beberapa hari mungkin ditanamnya padinya. Masya Allah, sungguh mantap, luar biasa ini mah. Sepi ya kawan-kawan. Dan di sini teh memang sangat luar biasa ya kawan-kawan. Kampung ini, lembur ini pokoknya mah mantap pisan, ajib lah. Kamaran aja sekolah. Siap.
Hari dia. Dan selain diantar Kang Agus, saya pun juga diantar sama Pak RT. Masya Allah, di dia coba lihat ya. Iya, ya kantong aja. Iya ya Pak Guru. Di mana kenging kekapalan gitu, ya, Pak itu? Menak iya teh Ducati palih mana jujuk sumpingan panangan. Palih mana? Lah lagi. Gaskeun. Ngalira Ibu. Masya Allah. Mana deui? Di anjing-anjing Ibu teh. Di jam 6:30. Di tabu 6:30. Wih ayeuna. Masya Allah. Gebang. Naon eta nu diganong? Gebang. Oh gebang eta teh. Gebang keras naik. Oh. Sana pegang. Urang ngadongeng teh bae aya dina YouTube ieu teh nya. Mohon. Aduh, iya si Ibu wih panen cenah. Jadi habis pulang panen kawan-kawan. Eta teh garu kanggo ngaratakeun ngahearkeun pare jiga namanya. Alhamdulillah. Kenging sabaraha kotak, Mak, Ibu? Kenging 5 kotak. Capek. Mudah-mudahan berkah Ibunya. Wah, cekeng kade garawa teh di kamera pasti meureun. Lagi gabungnya tongke Henteu Ibu teh jiga buyut trongke geulis balik ti sawah oge. Oh, di dieu nya. Oh, mohon. Liren heula di dieu. Teu tiasa tiktokan. TikTokan mah teu acan tiasa. Ngartos teu tiasa. Oh, TikTokan mah teu acan tiasa. Mohon wios. Soal nama seueur pamegat karasep na TikTok mah. Tos sabaraha uihan ka sawah teh Ibu? Saban dinten kieu. Oh, sabar dinten kieu. 3 dinten. Ari parena di mana disimpan di ditu? Di sana, terus di bumi. Oh, terus di bumi. 3 kilo. Alah, Masya Allah. Tapi cai mah alhamdulillah seburoynya. Tuh, ini saya sih. Hoyong TikTokan sana. Jadi di sini mah rame kawan-kawan ya. Tuh.